Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadayana. Dina kesempatan ieu abdi Bunga Azahra Nur Naimah bade ngawartaan hiji kajadian anu aya patalina jeung bencana alam longsor di Desa Tonjalaya Kabupaten Bandung. Dina sababaraha poe katukang geus kajantenan longsor di wewengkon eta. Longsor ieu nyababkeun kaayaan lingkungan jadi teu aman, utamana keur warga jeung murid-murid sakola. Ku sabab eta loba murid anu teu tiasa ngalaksanakeun kagiatan sakola saperti biasa. Numutkeun katerangan ti pihak sakola, aya puluhan murid sakola dasar jeung ratusan murid tingkat SMP anu kakeunaan dampak tina longsor ieu. Salah sahijina sakola anu kapangaruh nyaeta SDN Cisondari. Sabab lokasina caket jeung tempat kajadian longsor. Demi keamanan murid-murid dipikhareup teu heula sakola. Pikeun tetep neruskeun kagiatan diajar, pihak sakola nyayagikeun tempat diajar sementara di imah kepala sakola, khususna keur murid kelas genep. Pangajaran difokuskeun kana persiapan ujian, di antarana mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, jeung matematika. Selain ti eta, Dinas Pendidikan oge ngadegkeun tenda darurat pikeun kagiatan diajar, sanajan kaayaan basajan jeung rada teu merenah. Murid-murid tetep sumanget pikeun diajar sarta teu nyerah kana kaayaan. Pamarentah jeung warga satempat terus silih tulungan supaya kaayaan bisa gancang normal deui. Sarta kagiatan sakola tiasa lumangsung deui saperti biasana. Ku aya kajadian ieu sakola jeung kolot murid dipikahareup tiasa silih gawe bareng pikeun ngajagaan keamanan murid-murid. Murid oge dipikahareup tetep disiplin jeung nurut kana arahan guru sarta pamarentah. Sangkan teu aya kajadian anu teu dipikahayang. Kaayaan ieu janten pangalingan pikeun urang sadayana yen keamanan jeung kasalamatan kudu salawasna jadi prioritas utama. Sakitu warta anu tiasa ku abdi ditepikeun ngeunaan bencana alam longsor anu kajantenan di Desa Tonjalaya serta dampakna kana kagiatan sakola. Mugia warta ieu tiasa nambahan wawasan serta ningkatkeun kasadaran urang sadayana pikeun salawasna waspada kana bencana alam sarta silih tulungan dina kaayaan darurat. Hatur nuhun kana perhatianna sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.